Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna pengajian full ti Abah, yuk orang simak bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja seunareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinaring Islam. Shalawat silareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba' tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, bil khusus ka keluarga besar almarhumah Ibu Hajah Khomsah binti Haji Basumi nukusim kuring dimulyakeun. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah dina wengi ieu patali sareng wafatna ngitung tina awal Ramadan, awal Syawal, dihitung malam ieu malam katilu, padahal pupus nama dina Ramadan. Dina wengi katilu ieu urang kumpul dina raraga ngabesuk ngaduakeun ka almarhumah, khususna umumna ka para arwah-arwah nu disebatkeun tadi, umumna pisan muslimin muslimat. Atuh urang doakeun mudah-mudahan Ibu Hajah khususna aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, dihampura sakabeh dosana, dicaangkeun tur dilegakeun di kuburanana, dipasihan kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun maot, urang sabenerna mah geus yakin bahwa urang ge bakal paeh, tapi di delil lengkah-lengkahna kos nu teu yakin, kos nu inget ka paeh padahal eta yakin. Dina putaran maot
di lingkungan anu wauh turnu akrab hiji almarhum Haji Zainal milu ka Uzbek umroh sababaraha kali kitu kene almarhum Haji Mamin tanpa aya tanda-tanda dek maut tuh tanda-tanda sehat. Kemudian Pak Haji anu ti Bogor Pak Haji Ujang bos lele milu ka Baghdad milu umroh kamari ieu nu di lembur haji eta teh zakar atau kamari maut anu itu tuh Haji Firdaus lemburna legok atau legok maut ayeuna ibu Hajah Khomsah lamun bebeja heula mah jeung bisa dimusyawarahkeun ojol bae ulah wakanyana ieu bae maksudna ari almarhumah loba mangpaatna jeung tatangga jeung dulur ai sieu mun bisa dimusyawarahkeun mah kajeun norog kulantaran Al-Qur'an geus ngajelaskeun iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun teu bisa geus ala teu bisa atuh jadikeun pelajaran ka urang ja teu bisa dituker teu bisa diojol teu bisa ditorog atuh sing sadar urang bakal kagiliran di mana geus kagiliran teu bisa mundur sasiku maju sajengkal pas waktuna eueuh masalah urusan maut tapi nu bermasalah sabada maut sakumaha malaikat Jibril ka Kangjeng ikmal ya Muhammad masyita los Muhammad bejakeun ka umat anjeun endek migawe naon suaka daek endek migawe naon suaka hayang masyita los urang Cikarang dek main remi bae hatu antep ke dek main gapleh bae los endek hayu naon hayu ulang dia nu ngajawabna jah urang dia nu ngalakukeunna dek gajablay los sakadaek los imal nasyita los silahkeun tetapi cek malaikat Jibril Muhammad bejakeun ka umat fa innaka majziyun amal-amal perbuatan urang bakal dibales moal aya saeutik henteu dibales besi nungtut urang Cikarang di dieu Gusti pan eueuh ieu pagawean mabok abdi mana ditungtut di akhirat di jero kuburan eueuh ieu mabok eueuh main remi eueuh ieu main gaple eueuh aya kabeh bahkan salat nu teu khusyuk eueuh tah ya jadi urang ongko cek malaikat Jibril los maneh migawe sakadaek tapi awas engke pagawean bakal dibales urang onam nu ngarora pagawean teu sabaraha isi kolot jahuis dikeus lain di dia gawe suwisan aju pagaweanan aja urang ge nyaho nu beneran komo keur zaman di Jakarta mah malingnya na nipunya na ngabohongnya na
duk wari ge barang balik jadi teruskeun tama istiqomah. Tah ieu normal. Nah iyalah mengenang masa hidup almarhumah ketika diajak ku Pak Haji Agus ka Cilongok terus makin deket makin akrab milu saha anu geus pernah ziarah ka Imam Bukhari beuh lain jelema sambarangan dipanggil ku Imam Bukhari kasaksian ku anjeunna hese deuk asupna ge mun lain urang Indonesia gitu sambarangan ternyata Ibu Hajah mah pernah ziarah ka Imam Bukhari pan teu maot Imam Bukhari katingali ieu ge milu kan di luhur teu asup jadwal begitu dek asup ku penjagana jangan yang ini mah teu bisa asup nyahun meureun urang ditu ge beungeutna lain deui mah ya Allah ya Rabb Masya Allah karim nya saha anu geus ziarah ka aulia sab'ah kelas dunia Imam Bahauddin An-Naqsyabandi ya Allah ya Rabb datang ka loba ulama-ulama jeung kiai-kiai anu nyarekanan ka muridna ketika di Cilongok berangkat ka Naqsyabandi nyana teu milu dicarekan ku guruna iraha deui sia kesempatan loba nu cerik duit aya kesempatanana aya tapi wallahu alam teu milu dicarekan ku guruna nu di Kudus anu di Jawa Timur murid-murid kiai gede nu di Jawa Tengah Jawa Timur nu aya di Tangerang teu milu dicarekan sebab lain sambarangan horeganan teu sakadar boga duit teu sakadar sehat hari teu dikupai mah teu bae datang ka Syekh Naqsyabandi ziarah kabehan sieun mah aya aneh kos kitu tah hese dasar meureunnya digupai dengan datang doang tapi ya kos kitu ialah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah jeung loba deui ziarah-ziarah anu kelas luar biasa Ibu Haji milu dibejakeun sote eta teh supaya jelas bahwa anjeunna pernah digupai ku para wali-wali Allah Subhanahu wa taala dibeungkeut dihijikeun harapanana sakumaha pun adi tadi doana gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di samping eta Ibu Haji pernah ijazah sholawat diajak ku Pak Haji Agus supaya ijazah sholawat Ibu Haji na membaca Bapak Haji na henteu atuh Ibu Haji na baca Masya Allah nu jelas maraca kabehan sholawat nah bahkan lapor aya sholawat anu tunduh bae dibaca teh asal maca sholawat asal maca sholawat bebeja ka Pak Haji Agus bejakeun cenah ka kiai geus lah ieu mah teu lulus ge kajeun anu jelas mah aya kaifiat sholawat anu naik saetik tidak sholawat biasa babacana khusus mengatur tentang ruhani anu lamun dibaca sekali dua kali hajure jadi sarua jeung obat tidur ta sholawat bahkan ieu mah ye begitu diijazahan lain hees sekedar hees tasbih na ge leungit tasbih na leungit atuh Pak Haji Agus nyorot bae deui keur kieu bae emangnya nama nyalutak jelumana jadi keur harees teh dipotoan ku nyana iyalah nu jelas pernah merasakan baca sholawat anu mengarah kana ruhani walaupun teu kuat tapi pernah merasakan
Iyalah ibu haji dibejakeun sote supaya jadi amalna. Supaya jadi amalna kacatet ku malaikat. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, 2 kali simkuring ngimpi. Di bulan Ramadan ngimpi udang jam 3 panggih kamari malam takbir. Muka kuburan anak keluar biasa ngobrol. Nah, kaditu da make ngobrolna jeung Pak Haji Agus bae. Ieu mah dibejakeun. Keluar ti kuburan kaludang biasa. Nah, iyalah Ibu Hajah Khomsah. Dibejakeun sote supaya jadi amalna milu selalu mun kula mudi ka Garut ziarah ka guru, ziarah ka makam milu. Teu pernah luput setiap tahun ka Kresek, Garut, ka Banjar jeung ka kiai-kiai anu sejenna. Maka di pesantren-pesantren anu pernah didatangan merasa kalengitan. Begitu di bejaan, masya Allah ngomongna jang ora keneh, ya gagah seperti etalah umur. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, seputar muasyarah jeung ibu haji. Ya hajian terakhir kamari mil. Kitulah jeung ibu haji tawaf bareng, sa'i bareng, urang kukumpulan bareng. Kuari geus teu bisa bareng deui sebabnyana geus balik ka lemburna. Anu dikhawatirkeun ge ieu lamun balik teu bisa balik. Lamun balik haju balik ka imahna mah balik ka lemburna eta mantep. Ieu mah pan loba nu teu bisa balik. Lockdown. Nyasar. Teu bisa balik. Ieu kos ieu emang bisa balik. Atuh. Teu bisa balik. Lamun urang di dunia balik teu bisa balik sedih. Ieu nu dikhawatirkeun, ge nu dikhawatirkeun urang balik ke akhirat teu bisa balik. Maka roh dibagi. Aya roh anu tertahan, aya roh anu bebas, aya roh anu ditempatkeun di tempat anu khusus. Kitulah tafsiran Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Nah, Allah teh anu nyekelan roh urang ketika waktuna dicabut bae melalui malaikat. Lamun emang eta roh dek dilangsungkeun maot teh dikembalikeun deui ku malaikat, tapi lamun dek dihirupan deui dibalikeun deui wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Urang kuari maot keluar asupkeun deui ku malaikat. Maot deui hees maksudna asupkeun deui hudang deui. Nah, iyalah roh nu matak dibagi sababaraha dimensi roh teh. Aya roh anu tertahan, roh anu teu bisa balik. Tetep bae kukuli bekan bae nya di dieu. Kukuli bekan di dunia roh anu berat karena dunia. Berbau akhirat tuh bisa balik. Lamun terus-terusan nyana cicing di dunia, cintana dunia, neangana dunia, geus bae tumpuanana dunia, roh bakal tertahan teu bisa balik ka ditu. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Nah ieu si hade ta urang besi kos kitu eta saha eta? Kafirin, munafikin, musyrikin itu bisa balik. Insya Allah mengaji mah balik walaupun nyasab. Balik dan nyasab. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aya roh anu bebas. Al arwah junudun mujannadah, percis kos tentara.
rombongan-rombongan disesuaikan jeung pangkat-pangkatna. Anu baret berem, baret hejo, balok hiji, balok dua, ieu mau bintang 7 saya. Aya baralik gak hiji. Maka lamun urang macaan hadis Kangjeng Nabi anu patali jeung ayat tadi, roh ternyata disambut begitu keluar maot ngaranna roh disambut, jasad diasupkeun ke jero kubur, roh ditaranya kudu geus tari heula. Bagaimana kabarnya Pak Haji Pendi? Waduh, ditanya biasa, gimana soal karung? Iya itu gimana, suka itu kan Pak Haji dulu waktu sama saya dulu kan suka dicampur itu apa namanya, oplos, masih suka ngoplos. Ditanya atuh geus kebal ge terus ditararanya. Tah lamun Bang Haji Pendi balik ka ditu boga hutang teu daek ngajawab, roh kape teu bisa ngajawab, gagu ditaranya ku kabehan soal keluarga, kumaha salaki, kumaha anak, kumaha tatangga, tuh bisa ngajawab. Kumaha soal perusahaan, kumaha soal muasyarah, ditanya kawauh tuh bisa ngajawab. Lamun mayitna boga hutang, mangkaning kapan kuari maunu tuh boga hutang, kabeh boga hutang. Ieu kadeleuna ieu tarangna tarang merengked kabeh. Hutang itu bisa nggak jawab. Mata Kangjeng Nabi membung nyalatin. Man huwa sahaya fulan kumaya boga hutang apa henteu? Boga. Lanjut cek Kangjeng Nabi. Pelajaran diiring deui isukna aya deui mait saya fulan bin fulan kumaha boga hutang teu? Boga. Lanjut. Masya Allah. Pelajaran supaya urang ulah boga hutang, kuari eueun teu boga hutang. Kameli-meli roti ngahutang kredit deh di ditu, tapi di Tangerang bos nama di dia Cikarang hutang kabeh. Masya Allah karim. Nah iyalah urang sampaikan boga hutang mantap nu bagus mah mait masih keneh ngagojod surah Abah almarhum, surah Abah almarhum mun aya hartana paroid deres, mun aya hartana di paroid daraek, mun hutang tapi lamun hutang mah hari gitu mah di paroid siap siap kan, tapi lamun hutang usaha alhamdulillah ya 5 miliar hutang 10 miliar kan kuari bakos karar itu. Talamun ngagojod kene makan si kakakna sadar aing menang ngasabar atuh mayaran hutang emak, mayaran hutang abah kan sadar. Nu hebatna deui surah Abah masih hade lamun mait nu maotna pamajikan ulah waka dikubur salakina kawinkeun heula. Amin. Mantap jasa. Amin kosul laku sia. Eta Abah nyurah kadedengekeun keneh bae. Pohara luar biasa. Jadi mait dikubur salaki geus teu kaleungitan. Lain menang kudu lamun laku. Ternyata parah datang ke kuari gimana? Guys, kukula ditinggalkan di Cikarang. Ya, iya tinggalkan diwakafkan kadilah guys pokoknya. Sugan we aya rangda umur 77 lah. Nah, gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, aturan agama seperti eta di urang geus teu dipake asing, bahkan loba nu ngomong boh cenah keterlaluan amat sih, padahal aturanna da kos kitu asli nama etalah surah almarhum Abah jeung guru-guru urang nu bara heula. Geus eueuh masalah henteu kitu ge, nu penting urang nyadar. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang ayeuna hirup di tengah-tengah wabah. Geus kadenge ku urang aya banjir tahunan Jakarta istiqomah, aya tiris anu berlebihan paraeh, panas berlebihan paraeh sarua bae,
kemudian gempa parae, angin beliun parae, sarua bae, kelaparan di luar negeri parae. Iyalah musibah kuari urang ngadenge. Bahkan neuleuh langsung pemandangan di Cina, di Amerika, di Italia, di berbagai negara, bahkan di negara urang alhamdulillah aya virus. Padahal kamari urang di Mekah meulian virus. Tapi orang virus ieu mah bahaya eta. Nah, jadi kuari teh jelema bararingung dibere virus, padahal mah Allah geus ngajelaskeun teu kudu bingung. Sebab di Al-Qur'an ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Eueuh hiji musibah, eueuh hiji bencana di muka bumi, baik eta banjir maupun angin, gempa, corona termasuk, wala fi anfusikum atawa anu menimpa ka diri urang masing-masing. Ieu teh illa fi kitabin min qabli an nabraha, kabeh geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz memeh diciptakeun dunia. Jadi geus aya ti ditu da tinggal urang macaan bae poe kamari kitu, poe ieu kieu, poe kabarina deui kitu. Ieu kitab-kitab urang teh geus aya di Lauhil Mahfuz, kitab dunia, kitab urang. Tinggal urang na bae macaan kitab mantak para aulia Allah mah geus lain macaan Quran dibaca, geus lain maca Bukhari dibaca, geus lain macaan kitab-kitab ulama nu dibaca kitab waki. Poe kamari kos kitu poe ieu naon ieu nu bakal terjadi kitab Lauhil Mahfuz. Beuh batur mah maca kitab teh geus datang ka dinya. Kitab di Lauhil Mahfuz nu bakal terjadi isukan urang makeun teh nyaho. Jeung eueuh nu dibere nyaho. Hanya orang-orang khusus nu dibere nyaho isuk bakal anu, isuk bakal anu, isuk bakal anu. Pageto bakal anu, pageto bakal anu. Kanjeng Nabi mah geus jelas sayati dibukakeun di Lauhil Mahfuz ku Gusti Allah. Bakal datang zaman anu, bakal datang anu, bakal datang anu, bakal geus dibejakeun. Boro-boro eta di jero kubur dibejakeun, mahsyar dibejakeun, jembatan Shiratal Mustaqim geus katingali ku Kanjeng Nabi dibejakeun ka urang. Kemudian surga jeung neraka geus dibejakeun. Urang tinggal iman ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, panyakit eta musibah eta mah masih ringan. Masih ringan. Cek Ibnul Qayyim nu berat mah panyakit gelisah. Jadi aya penyakit gelisah. Ieu mah hese jasa obatna. Iya bener jero hate penyakit gelisah. Dahar sakitu jeung opor, karasana ya jeung tempe. Gelisah. Neuleuh awewe geulis kadeuleuna kolot. Neuleuh nu kolot kadeuleuna ngora. Eta gelisah eta gos kitu. Sok aju sama sambarangan we. Jadi ieu kadeuleuna lain digelisah tah. Lamun urang gitu daun ngaranna menghadapi zaman duit boga ku bogana tapi aya keragu-raguan gelisah tah penyakit eta nu hese. Penyakit anu berat mata penyakit gelisah. Penyakit gelisah eta. Nah, penyakit gelisah eta lah anu dimiliki ku jelema-jelema anu kurang yakin kana kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha tadi padahal geus aya fi kitabim min qabli an nabraha. Lah urusan kos kitu cek Gusti Allah, inna zalika Allah yasir, gampang Allah. Jadi urang jadikeun itibar, jadikeun pelajaran musibah-musibah nu geus kaliwat anu keur terjadi jeung nu bakal ulah dijadikeun gelisah, ulah dijadikeun bingung. Hadapi sebab aya nu ngurusan. Urang teh mudabbar, Allah mudabbir, Allah nu ngurus, urang nu diurus. Ku teu percaya sih ka urusan Allah. Serahkeun ka Gusti Allah, tenang. Ya Allah ya Rabb. Terjadi baheula di berbagai negara corona, sarua wabah atau taun. Di Baghdad taun, di Turki taun, Mekah taun, Madinah taun, di Yordan taun, Mesir taun. Jelema sing golepak pararaeh
kebingungan kabeh lantaran iya negara geus terkuras pakai nyumbang pakai merean masyarakat datang ka geus teu daya teu upaya akhirna kan urusanana neangan jelema anu bisa ngadoa neangan jelema anu bisa ngadoa ieu saha anu bisa ngadoa supaya wabah leungit mimiti kiai-kiai pemerintahan diturunkeun kabeh begitu nya ngadoa beuh makin loba wabah makin ambalaya makin menjadi-jadi coba ya kiai organisasi mah susuganan ge Masya Allah makin ambalaya bahkan kiaina kepaeh geus kebingungan masyarakat geus kebingungan ka mana ieu cenah neangan anu manjur doana ka mana Masya Allah teangan kabeh sugan bangsa kos kiai atau kiai gagah sarua bae ngajejes sarua ngajejes pokoknya sugan cenah modal kos kieu atuh kos kieu mah memeh ngadoa geus modal ti heula harese nah harita kabeh daratang ka Madinah ternyata aya jelema di Madinah nu cumplang-campling kadeleuna kos lain jelema normal edan beureun ieu cenah ieu lu bisa ngadoa cek urang Madinah edan tah mah ku kami jeung geus tilok dipaelu teh jelema edan tetapi lain deui cenah ieu mah edan tapi kadeleuna waras ari ieu mah pan waras tapi edan kadeleuna kan beda hari itu mah edan tapi waras coba panggil surah seri bae jangan ngaranna gunung edan ieu aya naon coba ieu ngadenge bahwa di negara kuari di unggal negara aya taun henteu Masya Allah bener edan ieu di Mesir taun Yordan taun Madinah taun Mekah taun Turki taun ngadenge henteu ieu henteu apa bisa teu ngadenge gitu henteu teu ngadenge ditanya urang Madinah ieu pagaweanna naon ieu unggal poena nya nama jalulumpatana ka kuburan bae cekna asal deuk dahar ka kuburan asal deuk nginum ka kuburan asal deuk salat ka kuburan mun aya PKS mah teu jadi teh kos kitu nya da bambung anti kuburan nya mah ieu mah ka kuburan bae terus we segala rupa ka kuburan lah lamun aya kuburan longsor nyana seseuria hobi jasa jangan ka kuburan hobi akhirnya ditaluturkeun ku pejabat-pejabat coba nyana ka kuburan seuri beungeun di kuburan teh kuam keom ngobrol jadi nyana jeung ahli kubur teh ngobrol tah ieu kan lamun ngobrol jeung Amin Rais moal percaya ini kos kieu kulantaran ieu mah jelema bodoh kabeh atau percaya bae urang mah tapi bodoh ge urang mah bener aya nama pinter ge kurang bener urang mah percaya urang mun nyaritakeun ahli-ahli kubur bisa komunikasi jeung nu hirup ahli kubur roh komunikasi jeung para arwah ahli kubur para arwah komunikasi jeung nu hirup eta bisa aya cara-carana khusus Masya Allah karim nya jadi urang lamun nyaritakeun kos kitu percaya tapi hese nu bisana hanya jelema-jelema tertentu baheula atuh seperti Habib Toha almarhum kuari bareud Habib Lutfi Habib Ja'far Habib Umar nya lamun ka kuburan kieu ya seserian ya oh iya ya udah salah guru kula ajegan Imam Garut pernah kasaksian kan kula ziarah ka Gunung Haruman ngan datang ka pager doang oh ya salah balik deh Masya Allah ba'da subuh poe Jumat urang mah neangan mobil datang kadinya datang ka pager hungkul kikira balik deui ieu ge kitu tah heuh jarah teh iya oh iya nu kaluar naon iya maksana kos kieu ya horenganan nya minta info pakong teu beres gitulah para jamaah jadi jana orang bisa komunikasi jeung ahli kubur ya Allah ya Rabb
kulantaran katingalina manehana ieu terus ka kuburan, asal dahar ka kuburan, asal nginum ka kuburan, salat ka kuburan heula tapi salatna mah henteu di kuburan. Cumplang camping ditanya sebab unggal poe nu paraeh taun loba, akhirna ditanya nu sabenerna ai maneh ka kuburan naon. Di samping osok ngobrol jeung ahli kubur oge kaula ieu tafakur nafakuran nu garagah anu harebat horenganan di kubur saenggeus dikubur ternyata buruk geus kula nafakuran awak kula engke ge meureun aing bakal buruk sarua jeung eta jelema teu bisa ngomong kabeh kararieu ulah sok asa kokomuan horeng urang ge bakal baruruk dunia cek jana dunia fana di samping fana jahat di samping jahat ieu teh jore tapi pang jore-jorena jelema anu mikiran dunia akhirat bagus tapi pang bagus-bagus teh jelema nu mikiran akhirat geus kula datang ka kuburan teh mikiran akhirat abeh jadi jelema nu bagus urang kumpul di dieu kan ieu urang keur diajak dimensi akhirat urang kumpul di dieu ye datangkan teh ye jeda ngadahar jeruk-jeruk acan kan tadi teh itu mikiran akhirat bae urang mikiran akhirat maca yasin zikir itu keur dibawa ke dimensi akhirat ayeuna nu paham mah model nu diharareup kieu geus salah ieu mah pan geus culak-cileuk bae cenah ieu pan can ngadaharna naon keur zikir ge masih neuleun cau keneh bae atuh iraha benerna gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah akhirna manehanana dicekel dibawa ka majlis di dieu titah ngadoa coba ngaranna ieu teh warqoh ngaranna warqoh asli nama lain ngan manehanana dijulukan warqoh majnun edan akhirnya di titah ngadoa coba supaya ieu wabah taun reda di unggal dagara atuh cenah parloba kiai-kiai anu saja geus haju kumaha hasil tambah paraeh padloba cenah ieu di nagara bangsa pejabat-pejabat anu kopeahna malancrit sarua geus ulah mikiran kos kitu ku ari mah pangdoakeun supaya wabah leungit nya mangan sakadar neuleuh doang seuri neuleuh kaluhur seuri ieu ge osok neuleuh kaluhur seuri lamun neuleuh buah batur hai paling ku horenganan dibere ku Gusti Allah bisa nempo lauhil mahfuz jelema edan tapi istimewa nah jadi orang kadang-kadang kan ieu naon kitu terkesima neuleuh sorban terkesima neuleuh jubah lain ulah masalah nurutan kangjeng tapi orang teh terkesima ku zahir batin mah kadang-kadang eta loba kacinta selain Allah. Nah, ieu bakal nu edan nya leuleuh seuri neuleuh seuri geus coba pangdoakeun supaya wabah eueuh. Engke heula cek kieu ya. Kula moal wakal ngadoa deuk neangan liang sireum heula. Liang sireum di mana coba aya liang sireum? Peangan aya liang sireum. Karak nya ka dinya sireum dikituan. Sireum ieu teu boga dosa sakian. Manjuran sireum doana daripada urang. Geus ulah loba omong cak masyarakat ieu beuki paraeh jelema. Hayu geura ngadoa. Coba pangneangankeun sayang manuk ceuk. Sayang manuk heula sayang manuk. Atuh diteangan dia butuh doana. Aya manuk tah kunyana dirapihan sayang manuk. Ieu naon maksudna? Ieu manuk mah wodosan ceuk. Horeganan nyana endek ngadoa teh ceramah heula ngan ceramahna model kos kitu tah. Sireum mah kajen kukumaha ge balikna ka liang deui. Tilok nyasab tapi jelema makan nyasab. Manuk kajeng apak-apakan ka mamana ge tetep bae balik neuleuh anak. Ieu anak keur dinyeuleung-leuman aya ta eueuh.
tah Masya Allah cak masyarakat tah iya ku gara-gara teu bisa balik wabah datang ku gara-gara manuk teu bisa balik iya wabah datang. Jadi berarti toun wabah eta adalah nasihat ti Gusti Allah ketika geus teu bisa dinasehatan ku Al-Qur'an. Ketika teu bisa dinasehatan ku hadis Kangjeng Nabi, ketika teu bisa dinasehatan ku para ulama-ulama. Eueuh deui cek Allah, ieu mah kudu dianggeuskeun. Tek. Hadis Bukhari geus aya. Jeung hadis-hadis tu lainna insyaallah engke ku urang bahas ieu mangan sakadar wabah masalahna wake aya tetep urang kudu naon kitu ngaranna kudu waspada walaupun aya buatan-buatan jeung aya muatan-muatan urusan manehana tapi nu jelas wabah aya ya terutama di luar negeri ku urang katingali. Dah di dia kan buatan loba oh masalah urusan manehanana nu penting urang tetap waspada. Akhirna eta nu edan ngadoa mah jasa etik. Urang ge bisa doa eta teh. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha sakitu ditambah ku Allahumma kshif annal bala sakitu doang. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad sakitu doa teh para redek jeung urang ge bisa eta geus sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin eta kontan di unggal nagara toun mengurang beki saeutik nyanana lumpat ka gunung embung besi ditah ngadoa deui. Ai tadi mah kan cek adikula ngadoa. Murid jeung guru. Ari nyana mah embung ngadoa. Ai urang mah pan model ieu bae nu ngadoana bejakeun aing. Wah budak. Jadi nyana mah lamun ngariung teh geus daftar sorangan doa saya. Bae masya. Tah ieu teh kiai nu kos kieu nu kiai bloon ieu. Jadi geus pesen ti heula. Masya Allah. Ieu geus sakieu kukula geus nasehatan bae mun teu dinasehatan wallahu alam. Ya Allah ya gitulah geus saya beren 2 poe 3 poe seminggu alhamdulillah tapi masih keneh aya keneh geletuk-geletuk di unggal nagara anu besi keneh kena toun di teangan kan manehanan di teangan aya nyana di gunung keur kieu bae nyana tetep bae edanan bae kos kitu akhirna dititah ka kota deui ka kota Madinah kita ngadoa deui lantaran encan beres di Madinah masih keneh aya anu paeh ngadoa deui ya Allah ngadoa terakhir nama pendek luar biasa tapi etalah wali Allah nya pendek doana urang ai ngariung teh ngariung terakhir teh doana anu kumaha Allahumma lamun terakhir ngadung alhamdulillah terus ngarek amin Allahumma naon ya Allah ajak bae ge urang geus bere sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin terus amin Allahumma Masya Allah cepat atuh atuh datang dakwah bae memehna amin ih ya Allah ya Rabbi kolot orang kos kieu nya cepat ayo cepat naon ingetan teu tuh kan atuh boro-boro titah ngadoa nya nama nu diapalkeunana doa berkat amin terus gimana Allahumma Masya Allah Farid ya Farid ya Farid alhammi wa ya kashifal ghammi tah kan ingat tuh aja mah kasih jelema jangan masa tengah jelema aya geus bejaan we kahara nah ngadoanya na ka kahara nya ngan sakitu doang
Allahumma ya farijal hammi wa ya kashifal ghammi ya man li abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al balaya Allah dafi'al balaya rahman dafi'al balaya rahim da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil tak kontan selesai dok. Akhirna mah lain eta nu dimasalahkeun nyana jadi pertanyaan. Kok doa-doa nu sejen ieu teu diijabah ai nyana doana eta keneh. Haju bararisa kabeh kok diijabah. Nya ditanya ku kabehan ieu bisa diijabah naon ieu rahasiana. Bisa datang ka pohara jasa. Nyana teu daekeun ngajawab. Akhirna ku sebab didesek, nah ieu jawabanana ulah hayang nanaon cenah di jero hatena. Pan ieu mah ngariung ge boga kahayang kan? Ieu ngariung garu hayang naon ieu? Berkat. Tuh kan. Enggak siap ulah balik lah. Di dia bae datang ka 7 nah habak. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ibadah teh urang ngaji bababari. Deuk ngaji tafsir, deuk ngaji hadis, deuk ngaji usul fikih gampang, komo boga otak. Horeng nu hese mah ulah hayang selain Allah. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika geus eueuh nanaon di jero hate maka doa diijabah. Ketika ngadoakeun saha bae langsung dikabul ku Gusti Allah. Ngadoa kadu hirup, ngadoa kanu maot, ngadoa ka mamana bage. Ieu doa sangat didengi ku Gusti Allah. Hanya jelema-jelema anu teu hayang nanaon iwal ti Allah nu diijabah doana ku Gusti Allah. Tinggal ku hari urang tanya ka awak urang sorangan, he awak, ai sia si aya teu dipake ka resep selain Allah. Tah jero hate tanya, aya eueuh salian Allah dipake ka resep? Naon? Tuh bujur. Anak Bu Haji Agus mah kos karya kabeh. Ya emang bangsa karya kabeh. Atuh kos karya. Masya Allah. Nah, tanya awak urang ketika urang hudang penting jam 1, jam 2 mandi. Setelah mandi wudu, salat geus teu kudu maca Quran, teu kudu zikir, teu kudu. Tanya awak aya selain Allah nu dipake ka resep ku anjeun? Badeg deui bae horenganan ka katuh ge sarua bae. Horengan. Tapi eta nu hebat bae ibadah mah maca Quran mah loba nu bisa. Zikir kitu keneh, tasbih kitu keneh, ambalaya datang ka parga tasbih ge. Nu hebat lain eta. Tanya awak urang. Awak jiwa aya eueuh nu dipake ka resep selain Allah. Hayu arahan, penting ka hiji, penting ka dua, penting ka tilu, terus kurangi. Engke lain langkah-langkahna lain. Ketika jelema geus berat ka Allah bakal berbeda. Ja dunia mah cak Allah teh cak Allah khalaqtu dunya ilaika ayeun dunya jang sia. Tapi khalaqtu ka li ayeun sia jang aing. Pimaksudeunana eta bahasa hakikat dunia ku aing dijieun jang sia geus diwilah-wilah. Sia mangan sakadar wayang dagang nang aing nguntungkeunana, tani nang aing ngaberesanana jeung nguntungkeunana, sagala rupa nang aing. Ketika ku aing dicabut dagang rugi, tani ambles kitu kene sagala rupa nang aing kene. Mana nu nang siana ja eueuh nang sian kabeh nang aing. Tah dunia ku aing diciptakeun teh geus diatur ku aing, tapi sia diciptakeun jang aing. Maksudna litakuna supaya aya anjeun mau di anazri jang paranti neuleuh aing, supaya anjeun neuleuh ka aing, sia neuleuh ka aing, aing neuleuh ka sia, silih deuleuh antara urang jeung Allah. Kitulah ibadah nu paling hese. Geus boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah, tenang hirup lamun geus boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah. Di awal urang ngejah datang ka maca Quran, datang ka ngahartikeun, datang ka dibahas melalui ulama-ulama ieu Qur'anna ieu hadisna, ujung-ujungna mah aslina ibadah mah seperti eta. Jadi kuari malam ieu ya urang jang pelajaran balik ka imah ke hudang jam 2 mandi langsung WA-an.
Lah iyalah tanya awak urang tanya renung ngaranna awak aya keneh nu dipake keresep selain Allah. Nah aya naon anu bejakeun bahkan cek Tuan Abdul Qadir deres urang resep boga deres keneh ieu mah resep eueuh. Nah kembali deui lamun urang loba ka resep eueuh lamun urang loba ka resep aya urang loba ka resep eueuh ieu tah panyakit nu tadi teh penyakit gelisah engkena urang boga penyakit was-was gelisah kieu beta ngalamun ngaji geus salat dah tuh isuk ge aya deui salat ieu geus mulai tah ngaji geus dahar lah teu dahar ieu geus kegengke waktuna mah dahar kenana nu liwat nyamolotot ieu akibat was-was jadi kita di lamun teu kaburu diajak ka dieu molotot bae kieu tah. Iya, jadi sarapna rada kena ya. Tuh, kadeungan. Gitulah ya, yang pembelajaran dari lalagaan ge supaya orang bisa ngamalkeun minimal menyederhanakeun. Lain ulah urang dagang, lain ulah tani dititah melalui Kangjeng Nabi bicara dagang, Kangjeng Nabi bicara pemerintah, Kangjeng Nabi bicara tani jeung sajabana kita diurus di dunia sebab urang teh dijadikan khalifah tetapi ingat urangna jang Allah berarti urusan ieu dunia jang kepentingan agama jang kepentingan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Balik deui ka Ibu Haji mah loba anu nineung balik teh loba anu kalengitan balik teh sebab naon kahadeanana kabageranana bahkan aya nu ngaku langsung ibu angkat tanpa dimusyawarahkeun. Heeh, aya nu ngaku ini ibu angkat saya bari nyana nama teu ngarasa jadi ibu angkat. Aya jelema na kuari ge. Mana cenah kieu? Ah, geus pokona eta bae lah. Tah hayang sorangan bae nyana ngaku ibu angkat. Nah, nu jelas pameureunana ku bageurna. Lamun orang berbicara bager sarua jeung berbicara ilmu sarua jeung berbicara wawasan maksudna kumaha aya anu boga ilmu teu dibere fadol aya anu dibere dunia teu dibere fadol tapi ku fadol Allah mah teu terkait jeung ilmu teu terkait jeung dunia artina kumaha urusan fadol Allah mah di luar nalar aya jelema pinter ngajina hebat luar biasa tapi tahajudna teu daek teu dibere fadol. Jelema hebat ngajina tapi duhana ge teu daek. Jelema hebat ilmuna tapi khusyuk ge teu bisa. Eta teh ngaranna teu dibere fadol. Aya jelema teu dibere dunia ku Gusti Allah, tapi ala kadar bogana punyana disodakoh-sodakohkeun. Teu nyaho ganjaran padahal mah dibere fadol. Leuwih-leuwih jelema dibere dunia teu nyaho kana ganjaran, teu nyaho kana ngaji, tetapi nyana mah resep bae dibikeunan nu butuh tah nu ceurik tah anu butuh tah eta karena fadol geus teu neuleuk ganjaran. Urang lamun nyaritakeun fadol Allah di luar nalar kabeh ge masyaallah padahal jelema bodoh ko bageul padahal mah jelema teh lah bodoh tapi ibadahna hebat. Si itu mah hebat amat ilmuna tapi ibadahna aja biasa bae. Bahkan di warung pojok aya bae si eta mah. Nah, eta di ditu mah di Tangerang, KTP-na mah tuh kan itu eta fadol. Jadi lamun berbicara fadol di luar nalar nu mantak hadza min fadli rabbi. Lamun urang ka Allah mawa ilmu, urang ka Allah mawa wawasan, urang ka Allah mawa dunia bakal diperhitungkeun ku Gusti Allah hasibu qabla an tuhasab. Tetapi lamun urang ka Gusti Allah mawa fadol Allah ya Rabbi nyanggakeun abdi nu Allah dunia nu Allah ilmu nu Allah moal dibawa ku Gusti eta mah sakadar sarana hungkul abdi maka Gusti teh ieu teh fadol Gusti bae lepas tina segala rupa bakal nikmat hirup ta ieu teh rumus-rumus cara ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah sakali deui jadi ibu haji kurang lain ngalem jelema mah biasa tapi katarajangan fadol Allah. Mana di antara katarajangan fadol Allah ketika nguburkeun putrana Haji Rusli nyarita ibu adalah seorang ibu yang tangguh, ibu seorang ibu yang sabar, ibu
seorang ibu yang luar biasa, di mana kesabaran dan ketangguhannya ketika menjelang menjelang sakit masih amanat. Kasih Rusli siapa yang biasa ibu kasih, kasih Rusli fakir miskin, kasih Rusli tetangga-tetangga yang biasa. Eta kan lain lalagaan kos gitu ngaranna fadol sarua jeung wasiat. Saya mendengar sendiri waktu ngubur, berarti kan lain lalagaan. Eta mah ti mulutna sorangan, penjelema biasa tapi fadol. Aya jelema anu sugih, si hade besi aing geus paeh ku sianya si hade, si atu si anu ulah dibere tah teu boga fadol. Tah ieu lah mun carita fadol kos kitu tah, baik ilmu maupun wawasan maupun dunia. Jadi lamun geus kacarayagan ku fadol moal bisa diukur ku ilmu, moal bisa diukur ku wawasan. Etalah nu sakumaha tadi nu edan teh maneh naon ieu nu mantak hajoneangan sireum nyana kieu bebarodo sia mah. Ketika Allah geus mere fadol bakal dibere rahmat diri aulia-aulia Allah. Para solihin dibere fadol teh dibere rahmat. Ketika geus dibere rahmat ieu teh boro-boro ka manusia sireum ge dikarunyaan ku wali Allah mah. Manuk dikarunyaan ku wali Allah mah. Reungit dikarunyaan ku wali Allah mah. Setiap jelema nu geus dibere fadol pasti dibere rahmat. Tinggal ukur bae rahmat anu nempel ka urang datang ka sakumaha, di dinya lah makom urangna. Di dinya lah makom urang, rahmat nyorot ka urang, etalah makom urang. Ulah diukur ku ilmu, ulah diukur ku wawasan, tapi fadl Allah bakal melejit di luar nalar urang. Mudah-mudahan urang kabehan kasorot ku fadl Allah. Mudah-mudahan orang kabehan kasorot ku rahmat Allah. Mudah-mudahan orang kabehan kasorot ku ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Leuwih-leuwih anu ku urang kuari didoakeun Ibu Haji pastinya na hadir ayeuna. Nyana hadir ieu teh kuari teh hadir lain lalagaan. Ya, mayit eta ketika maut kemudian dikubur rohna 40 poe terus-terusan di imah. Sampai subuh kap kuburan deui ke menjelang maghrib jam 5:30 nyana datang deui ka imahna neuleukeun aya saha selama terus ditahlilan jeung diajikeun henteu 40 poe terus sampai 100 nyana datang menjelang maghrib nyana datang terus peuting aya ke subuh balik deui ka kuburanan. Seperti etalah cerita tentang seputar ruh walaupun macam-macam diantaranya seperti itu. Malam ieu Ibu Haji aya lamun anu bisa memaca surat idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat jeung walaili idza yagsha dihususkeun cara macana engke bisa ka ambe bisa ka deuleu bahkan bisa ngan eta kos kitu lain sambarangan surat nama eta keneh. Tapi cara napas jeung sajabana mantak kula mah inget ka Abah ai tas aya anu maot teh kieu be di dapur tah bagus tamang anu maot cikulat teh kanyawan bagus kitu cananya ke aya deui nu maot misalna si eta karunya amatnya cenah maot aya nu digerokeun bapakna anakna supaya disodakohan kubila dieuna ke kitu be asal tas galateun be waduh kurang bagus. Akhirnya nanyakan, itu sih bisa kanyahuan ke sih kumaha, tidak ngajawab, dari dia hese tuh nyambung roh, mapan orang mah nyambung, najeng apaan sa, itu mah nyambung orang mah tuh, tak kok masih mau jeng beat, nyambung nah, gitulah orang yang berceritakan seputar roh resep, lantaran di diri orang ayah roh, ketika orang ceritakan bisa komunikasi ya resep, lantaran orang teh ya bakal. Cuman eta balain sambarangan surat mah seperti eta ngan cara-cara na nu hese ieu mah sekedar bahwa kula jaritakeun aya lah almarhumah di dieu nempoeun nyana saha jeung kumaha sakali dia urang doakeun mudah-mudahan dosa da dihampura ku Gusti Allah dengan fadl Allah jeung rahmat Allah subhanahu wa taala. Urang mudah-mudahan nu hadir di dieu husnul khotimah. Keluargana mudah-mudahan ku Gusti Allah dibere salalabar, dibere tawakal, dibere bisa nuturkeun sepak terjang ibuna. Bi barakati Ummul Quran Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu pengajian tina guru urang, mudah-mudahan manfaat ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.